Atuh panginten ayeuna urang lajeng biasana dina acara Seren Tampi itu sok aya simbolis. Nah, gitu mohon. Atuh wawiraos urang lajengkeun kan undak salajengna nyaeta dina acara Seren Tampi ngalangkungan simbolis. Mangga atuh panginten ka dua belah pihak di keluarga besar panganten pamaget sinareng panganten istrina supados majeng wae kapayun urang lajengkeun dina acara Seren Tampi. Kang kumaha pada di podium wae tanah pidanap? Di luhur mohon. Mangga Bapak ka payun saurna kitu nya. Kumargi ieu sejadi ambil gambarna kitu nya. Mohon sarengana alhamdulillah kitu nya. Mohon mangga Seren Tampina insyaallah dilaksanakeun di podium di antawis keluarga besar kitu nya. Mohon kedua belah pihak mempelai panganten tah gitu mah. Tahan. Ken ninggal ka di socana ninggal ka dieu. Ninggal ka dia ibu. Ibu fotografer. Ninggal. Oke. Nah, Sip. Tampi. Simpen heula tos tampi simpen heula eta na. Disimpen heula. Ibu ka bawah panginten. Salaman, Ayeuna salam. salaman. Nah, simpen heula mohon. Geus teh Mang Ica. Bapak ka bapak masing-masing. Mangga Ibu salam heula Ibu. Payunan. Tah. Dah gitu Bapak mohon. ka payun. Sip. Mangga salaman. Salam Ibu. Tahan Ibu. Salaman. Iya. Oke. Sip, disilang. Silang. Pananganan disilang. Ibu ka Bapak, Bapak ka Ibu. Iya, tahan Ibu. Cecanakanana anu sapalihna mangga dikondisikeun wae nyungkeun bantosan panitia mohon. Wilih kabujang ke kacanak di Kalembang gitu nya jauh-jauh teu disimpen di dieu tah kitu nya mohon. Teu dibagiakeun tah kitu mohon mangga ka panitia sim kuring nyungkeun bantosanana. Mohon alhamdulillah gitu nya runtuyan acara panginten parantos rengse. Panginten ayeuna urang dilajengkeun kana acara ramah tamah gitu nya oge. Dina lumangsungna acara ramah tamah bilih aya foto-foto eta mah teh langkung abdi nyangakeun ka si parekor gitu nya mohon. Kanggo pemotretan. Oh siap mohon kanggo kru oke panginten gitu nya ti Renata Aura Wedding Organizer. Kru seniman seniwatina mohon kanggo ngahibur di Haplam Waroka mangga diantos pisan kumargi runtuyan acara anu sakumaha parantos kadugikeun parantos tuntas kitu nya mohon panginten insyaallah oge dina waktos ieu sejadi reuah-reuah ku reng-rengan di iya mohon alhamdulillah kini didanget ieu kabagjaan khususna kanggo dua mempelai gitu nya nu parantos sering saya diingserenan panginten ayeuna dugi kana walimatul hiburan gitu nya mohon alhamdulillah oge panginten satacana kana acara hiburan masih aya sebuah runtuyan acara adat Sunda gitu. Tah gitu abdi nyungkeun batasanana ka Teh Rani. Mohon galamun kanggo acara sungkem. Teteh sareng mangga mayuna ka mamah ya. Mamahna masing-masingnya. Iya alhamdulillah. Mana kade pagentos. Iya. So. Tah ka mamahna masing-masing. Iya. Sok. Ditetep heula ku sareng teteh rarai mamah ieu teh leres. Mamah leres. Leres mamahna. Leres. Sok niatan dina hate ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan leres ya teh mamah teteh leres mohon rumaos diageunkeun ku mamah ieu dibiayaan sagalana ti ali tugi ka jeleg ayeuna sageung kita mamah ieu nya anu ngabiayaan teteh mangga ayeuna dikawitan ku teteh pok teteh nyariosnya bade nyarios naon wae teh langkung teteh mangga Mama,
Hapunten nu kasuhun ti sim abdi Sinta Maulani murang kali kadua ti mama. Hapunten ti samudaya kalepatan bilih mana cariosan atanapi laku lampah sim abdi ka mamah kirang wanoh karaosna atanapi katampina. Di waktu ayeuna abdi nyungkeun pidoana oge kangge mama saatos tina nyungkeun pangapunten nyungkeun pidoana mugia abdi sareng aa janten rumah tanggi sareng pasangan anu dunia akhiratna kenging ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis putra mama pidoa mama pasti tetap ngocor ngagolontor sok sanaos teu disuhunkeun beber layar talit jangkar bral anaking ku mamah didoakeun mudah-mudahan hidup dina ngambah rumah tangga aya dina panang tayungan Gusti Ilahi Robi. Amin ya robbal alamin. Mangga teteh dipeluk mamana. Peluk. Bral anaki pidoa mama nyarengan hidup. Sok sanaos teu disuhunkeun pidoa mama tetep nyarengan. Beber layar tarik jangkar samulihna mamah oge nyuhungkeun dihapunten sok pilih dina ngadidik sareng ngaping hidup kakirangan sareng kagantungan tapi hate mamah tulus bral anaki payunan tu kahirupan hidup. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala nyarengan sinareng ngaping ngajaring hidup dina rumah tangga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mangga teteh disuuntaarna mamah suhun bisa. Alhamdulillahirabbil alamin gitu nya mohon. Mangga. Enak abdi ka sakali dieu nya kedalkeun ku hidup. Da kumargi teu dikedalkeun ku hidup mah iraha deui. Nya dina danget ayeuna suhunkeun pidoana penta pangampuranna nya. Sok bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mama, abi nyungkeun dihapunten nu bilih seueur kalepatan anu dihajamun anu dihajamun teu dihaja. Nyungkeun dihapunten bilih lepat dinu cariosan aku lampahna anu kirang marana ibu. Nyungkeun pidoana kangge kapayuna abi rumah tanggi sing janten berkah janten rumah tanggi anu sejahtera. Amin. Kasep ku ibu dihapunten sing ageng milikna sing janten rumah tangga nu samawa sing berkah sing janten urang kali gaduh urang kali nu saroleh soleha mudah-mudahan sing dipanjangkeun segala rupi rezekina umurna barokah segala rupina. Amin ya rabbal alamin. Mangga dipeluk mamahna kasih. Beber layar tarik jangkar payunan kahirupan ku hidup doa di doa mama pangampura mama ngocor ngagolontor kanggo hidup bral aniki bra sun geningna aa sun namun alhamdulillahirabbil alamin gitu nya soknya kedalkeun deui kedalisanna ku hidup ari ku abi bilih teu kadugikeun pamaksadan hidupna kitu nya ayeuna pamaksadan hidup suhunkeun pidoana penta panghampurana sangkan hidup dina rumah tangga mulus rahayu berkah salamet. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Pak abi nyungkeun dihapunten bilih pas abi janten anak seueur kalepatan sok ngalawan sok ieu
ampunten bilih cariosan abi kirang marana aku lampah abi kirang marana mungkin pidoana kangge kapayuna abi janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah sapertos anu entos di lakonan ku Bapa mungkin pidoana amin. Mohon pastina ditampi kasep Ali Husein Ali Yapi segala alepatan Ali nu dihaja boh nu teu dihaja dihapunten ku Bapak sareng didoakeun ku Bapak mudah-mudahan Ali tiasa menjadikan pemimpin dina rumah tanggana nu nyandak rumah tangga sakinah mawaddah warahmah oke bisa nyandak orang tuana lebet ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mangga kasep dirangkul bapakna. Dihampura kasep mudah-mudahan aya dina kalancaran salalawasna beralalaki pidoa ti Bapa. Sun kening ayah sun. Nah gitu alhamdulillah. Abi nyungkeun dina danget ieu nyungkeun panghamputeunana ka Bapa. Mugi abi janten murang kalih sareng istri nu soleha kangge kapayuna. Sareng abi nyungkeun pidoana mugi abdi sareng AA janten kulawargi nu sakinah mawaddah warahmah. Naon anu ku Bapa dipikaharepkeun sareng abi AA teh kalumangsungkeun kangge kapayuna. Gaduh murang kalih anu sapertos nu dipikahoyong ku Bapa. Salami ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dihapunten pisannya sadaya babatan cinta ku Bapa mugi acing jadi ngayekeun ka bapanya ngajungjung harkat daragat Bapa. Terus Mangga gelis dirangkul bapakna sun keningna bager nya. Beber layar talik jangkar rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah dedel doa ti pribadi mudah-mudahan kapayuna atuh kenging turunan anu soleh sinan soleha amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh panginten Bapak sinan bapakna sareng ibuna kapalih dia tukeran deui. Insyaallah kangge kapayuna abdi tiasa janten murang kalih ibu nu langkung saya ti satacana. Jantenkeun abi murang kalih ibunya sanes menantu ibu. Insya Allah saya naku abi ditampi segala rupina. Mudah-mudahan jadi istri anu soleha, mudah-mudahan kapayuna sing ageng marilikna sing dipaparinan barangkali nu soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Mangga teteh dirangkul dipeluk mamahna. Iya alhamdulillah. Sun kening mamahna. Nah mohon alhamdulillah gitunya mohon rengsek gitunya ayeuna si aeun. Alah aa ieu teh ulah disaha-sahanya. Samikeun sareng mamah aa gitunya kanyaahna, kadedeuna, bageurna, ngaguguna oge ulah bandel kerah ngagugu ka mamah sapertos ka mamah aa banyak. Leres? Nya sok ayeuna nyarios ka mama nepangkeun putra yang mama nyuhunkeun didikanana nyuhunkeun apinganana nyuhunkeun bimbinganana nyuhunkeun pidoana mangga bra. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun abi Husein Ali tu tos jantin suami cinta maulani anu janten istri abi nyungkeun pidoana kangge kapayuna mugia abi janten suami anu soleh anu bertanggung jawab atas semua. Abi nyungkeun dibimbing kapayuna abi teh ton janten anak ti mamah oge ayeuna nyungkeun ditampi. Nya ditampi ku mama atas sing janten caroge nu bager nyaanya ka anak mama ikanya anak mama ika
kaasihnya tanggal baler ka anak mama sing soleh sing balalageurnya sing arageng miliknya. Mangga dirangkul mamah nasun kening nakasep. Peluk ya tanda kanyaan. Mangga iya tanda kanyaan tinu janten putra sun kening atas. Nah gitu bager. Daerah deui sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nepangkeun abdi Husain Ali anu janten caroge anak Bapak nyungkeun ditampi abi janten anak Bapak oge nyungkeun dibimbing ka payuna janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah jeung janten keluarga anu sejahtera nyungkeun dibimbing nyungkeun diginggeurkeun bilih aya anu selepat bilih aya anu salah nyungkeun ditampi abi janten anak Bapak. Bapak titip ke alinya cing didik Sinta cing janten istri anu solehahnya nah, khusus nanti Bapak mugia ali cing dil unsur langsarkan segala rupina boh rizkina boh dina kasehatan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tempangkeun dina danget ieu abi janten murang kalih enggal Bapak nu langkung tepatna istri nu janten murang kalih Bapak abi neda dihapunten sataacana bilih salami Bapak tarang abdi kirang sesuai sareng harapan Bapak mung insyaallah kangge kapayuna abi janten pribadi nu langkung saya deui tampi abi sagala rupina sagala kirangna sagala langkungna nu aya dina diri abdi. Neng Sinta ditampi Neng Sinta pastina bakal ditampi janten putra Bapak sareng didoakeun ku Bapak sing Neng Sinta teh sing janten istri anu soleha sing tiasa ngajaga kehormatan suamina sing janten keluarga yang sakinah mawadah warahmah sareng Bapak ge pastina satiasa Bapak bakal ngabimbing Neng Sinta sareng Ali sangken janten gaduh keluarga anu selamat dunia sareng akhiratna amin ya robbal alamin. Semangat teteh dipeluk bapakna. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sun keningna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pengantin sekali sing janten keluarga nu sakinah mawadah tur warahmah. Mangga sareng teteh linggih deui tah gitunya mohon. Teteh parantos lapar teh acan. Mohon. Orang etang sasarangan sanakang. Mohon. Iya sih. Tapi kumaha pami anu pangageungna kumaha saurna gitu ya. Milikna kumaha? oge ageng dah gitu. Amin mudah-mudahan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada ageng pada alit oge. Saling mendukung ya suami istri leres harus ya, saling mendukung. Atau siap? Parantos. Siap diangkat Iya. adik. Iya. Kunaon bet hayam sana ieu teh. Da upami gajah mah abot. Kunaon bet hayam teh. Aya oge simbolna sanakangnya. Mohon. Hayam teh kan hayam mah sato anu paling rajin ya mohon suku kene atas gugah namun itu mau bikin teh mohon janten ulah kapayunan ku hayam senepan gugah teh mohon pilih rezeki ka pacokku ku hayam geser kawita biasa siap 1 2 3 asik alhamdulillah jangan kasih lo teteh rada hawak mohon gitunya. Saur abdi oge tadi saha wae nu ageng gitunya eta mah milik nama sami wae alhamdulillah gitunya tapi di dina danget ieu katawis anu pangageungna milik mah nu jelas masih tetehna alhamdulillah kasihan oge ulah alit mana gitunya mohon dari dina rumah tangga mah gitunya aya ageng aya alit gitu tapi kerja bareng gitunya mohon sesarangan saling inti namanya teteh tak gitu mohon alhamdulillah ya orang dicanda kan numpang alitna sanakangnya mohon mana itu pada itu anu pada diwapkeun eta mah alhamdulillah
Dari hitungan ketiga baru dimakan bareng-bareng ya. Bareng ya dimakannya. Ditahan dulu Iya. sejam 2 jam. Iya. Ngantosan aba-aba. Iya. Mangga cenah teh. 1, Iya. 2, 3. Gigit. Iya, Ayo bareng. gigit. Ayo Bareng. rebutan lapar. Iya, katawis sabarna ya. Atas kapal kan? Mohon. Atas? Atas? Ya, alhamdulillah. Ya, so, ya mohon. Mangga Kagegel disimpan. teh teh. Kagegel teh. Atuh gegel besok ayeuna. Awato sok sagegel. Tah geus kan kedah bareng-bareng mohon. Iya. Ulah ieu mah tadi teu mam diculkeun tah ulah aduh kitu nya. Simpan deui. Mohon alhamdulillah kitu nya ieu udah mung simbolis. Ya di sini ada nasi punar selanjutnya. Mohon. Tah, mun nyungkeun batasana mangga tata simpan. Nasi punar. Ayeuna Kenaon hiji, buat koneng. Tah. Senangnya mohon. Koneng itu melambangkan kejujuran. Kejujuran, beres. Dan koneng Gitu dah, mah mohon. di luarna koneng dilepat lagi diolah bari naon jatana koneng. Pasti eta koneng. Kunaon gitu, sahabat nah. dina ieu supados dina rumah tangga kita kedah saling jujur ya. Saling terbuka. Saling terbuka. Mun Kunaon gitu, bet punar, tutup-tutupi. bet buleud dengan aya patega tanah naon teh kedah buleud ya kami. Tah eta. Ulah benjol. Ulah benjol lagi apa yang pokoknya mah buleudkeun beusi tekadnya. Kadang biasanya Tah, dina gitu. itu dina ketan. Kurang buat ketan ti ku beas nah kan. Gitu. Rapat ketan mah kitu nya mohon. Waspados rapat, Lengket lengket. tah eta. Siap. Mohon. Mangga. Iya. Kawitan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Ya, Iya, nah. sip, tah. Sok. MC kami tahun jika naon. Aku meta buku udah cantuang tadi. Alhamdulillah. Iya, mohon mangga. Salajengna aya huap Mohon, tah. Iya, mau huap deudeuh panginten Mohon, pamungkas Kek. di mama sareng bapak. Bapak leres gitu ya. Mangga. Eta bade disilang eta nepi langsung we. Jika mitos haus dulu pada masing-masing disilang harus pada mesra. Langsung serba gitu. Tah gitu. Siap. Oh iya siap. Tah gitu disilang mangga kamu diambil gambar. Iya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Kumaha pantes wareg? Tak aja nasi punara cenah kayaknya mama sareng bapak. Mohon, boro-boro wareg saya mau sedot. Kayak wareg mah gitu nya. Itu suapan di mama pangintennya. Nu alipan di suapan wae mungkin ada mas tos di kami isin pangintennya merupakan suapan terakhir dari mama pangintennya mau suapan kadeudeuh di. Gitu dah mohon mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Oh, iya, teh. Alhamdulillah. Salim ka mama Ya, teteh. so, salim. Salim. Nah, gitu mohon alhamdulillah. Mangga mama tiasa ngadeg deui. Mangga. Mama. Salim mah. Leuwih deui mohon mangga. Salah jangan Iya. suapan di bapak, Jantan pamungkas di mana? bapaknya. Mohon. Mohon. Ya, Bapak mangga. Bapaknya lapar jika nama yang disuapan. Oh. Itu sih mama. Oh, yang ini siapa? Bapak balik dia. Iya, sebentar. Mangga. Iya, mangga. Alhamdulillah. Amin salim ke bapak teteh. Alhamdulillahnya mohon. Tong olo aya nama mun. Tong olo aya tong suapan bae mun. Kira dewasa ini mah kitu nya. Mangga bapak. Mohon. Biasa. Mangga, Pak. Ngalih deui. Iya, mohon. Alhamdulillah gitu nya panginten perantos Iya. saya ayeuna. Aya hiji dina terakhir tadi Boleh. parebut sareng Aa. Dah. Tah aya hiji nasi punar. Aya. Mangga. Sok. Terakhir. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Kep. Aduh kelehan. Kelehan katawis ya. Kelehan. Alhamdulillah meni bageurnya. Bager alhamdulillah gitu nya mohon. Kenaon aya hiji dibagi dua. Mohon. Atau gitu aya teh heula. Bagi dua. Makaling aya suap ieu Mohon. Suapan. Suapan deudeuh teh kemata. Pasilang-silang. Pasilang-silang ini nyantak gitu nah. Mohon, kayak harus diparasi ambil gambarnya. Dah. Gitu, mohon. Dah, gitu. Mohon. Patetep ya tong ninggal aya tadi tinggalna bari saung koneng bari socana. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya sih peluk kita sawi. Naon atuh saha nama? Mohon, Hiji, dua, asa-asa. tilu. Alhamdulillahirabbil alamin. Atos Mohon. jika nama ada wareg segedegnya engke diteraskeun atas Alhamdulillah, gitu ya. dimakan. Mohon. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. mohon. Dina acara Wab Lingkung panjenengan atas senangnya. Mohon alhamdulillah yang saya. Panten cuma sekarang urang Barang langsung wae dina adat sawera panganten enang ya. Eta siap. Mohon. Kitunya mohon. Sawer panganten sim kuring nyuhkeun pantosanana panginten oge. Panitia. Mohon panitia penyelenggara oge bila anu bade mulung, mangga mulung kitu nya.
Bismillah Dharma wiwitan nyebat asma ning pangeran Bismillah Dharma wiwitan nyebat asma ning pangeran sejak nyelangnya werela pituah dadi hari manawi bahan katampi gerpanganten doa naki kemataran nih bangga Tumot ke papadon sepuh tawis ke hidup mo posti kunci gedong kebagjangan ayah di sepuh teman muhundut mah anggur doa sangkan mulus laki lebih Rayana cunuk rahayu ngambahiro laki rapi hidup duaan di pasihan rahmat pangeran ngawangko lahir tenang kan ibu ibu mah yang bisa nggak dirempak. Tangan katilu tiasa sasarangannya. Iya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Aur aur. Artos tadi aur aur. Ur aur. Artos tadi aur aur. Ada pengantin. Ur aur. Artos tadi aur aur. Aur aur. Tadi aur aur. Ur aur. Artos tadi aur aur. Ur aur. Artos tadi aur aur. Ayo kene mama. Ur aur. Artos tadi aur aur. Ur aur. Artos tadi aur aur. Ur aur aur. Artos tadi aur aur. Ur aur. Iya, kumaha tuh Sep? Sep, wajan Sep. Artos nadi aur aur. Ur aur. Cuma kaget aur ke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekali deui siap-siap. Dede ada di pangkar saya. Pengantin ngedeg siap. Pangkar, 1, Kela, betul 2. Ya berdiri teteh. Kamu pengantin. Ya. Ditutup aja, itunya ditutup aja. Ya sekali deui siap-siap. Wah. Siap. Biasanya aya door press amis sina teh. Siap. Siap ya. Hiji, 2, 3, wur. Alhamdulillah. Iya Pak Ibut. Katipu alhamdulillah gitunya. Masih kene aya bantayan Kang? Aya mau Aya bantayan. bantayan. Alah, ya.
Bawari panas sok bawari amak. Tah berarti AA kedah ngerdakeunana kena sok sanaos ate gampil potong, gampil kasinggung, gampil kumaha tapi AA kedah tiasa ngerdakeun gitu nya mun niiskeun sagala rupi permasalahan gitu nya mun. Mangga mudah-mudahan sifat kita sarupateunana ararical ti hidup doan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim sok dulu kata si ngurung gitu nya. Ya ngomong simbol wungkul gitu nya mun sepuh kapungkur tos tah gitu. Tah oke biasa nanti seuneu sok aya nyata eleh nanti kunaon cenah AA teteh hoyong parem kunaon bucai tah sok AA dilebetkeun kana tadi bismillahirrahmanirrahim lebetkeun cing ka handap iya maduk teh entos atuh maduk diangkat iya baseuh daya cayan dilebetna gitu mohon alhamdulillah gitu nya mohon atas ieu atas meredam setos tiis kada dipecahkeun sarang-sarangnya Kang ya sarangan deui so mangga nya dipotongkeun keduaan sok potongkeun siap selalu babarangan kade kan panangannya potongkeun sok hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu trek kan panangan lep dipiceun ka tukang tapi tong ditinggal dileretnya micen kita harupateun bismillahirrahmanirrahim buang ka tukang bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sifat kita sarupateunana teu aya ngingintip di hidup doaan. Masa lalu biar berlalu senangnya. Gitu. Tadi mari aci seueur nu mulung aya harupat mah hare-hare. Hare-hare teh nu mulung emangnya. Tah itu salah satu bibit kieu tapi tetap dina bibit itu kadah sasarangannya teh sakunya lira kitu nya mohon. Oke panginten anak ayeuna ngadeg tetep ayeuna tetehna jongkok. Ya kitu nya istri eta ieu teh sanes ngarendahkeun kana jantan istri tapi ieu teh kapatuhan istri kanu janten caroge mangga sapatuna aku teteh dilepas sabulah nu paling kanan sok mangga ya dibuka sabulah sanes ngadamelkeun tapi itu salah sawios kataatan bakti mohon tina jantan istri tilepkeun lancingan sok mohon kaluhur ditilepkeun mudah-mudahan salalawasna hidup doa anda saling ya aya hirup dina saling gitu nya mun ngadeg di ku dipantos sok mangga ku dipantos ngadegna neng tati deui diadekeun bageun gitu iya alhamdulillah gitu nya yoga aya pangintennya iya aya bibit gitu nya mohon biasana bibit itu salalawasna kedah duaan gitu nya ngalaksanakeun teh mangga nya eta kukeunang jejak engke kukeunangnya mohon pada kukeunang mangga berdoa mangga ku ngawitan bismillahirrahmanirrahim tet anak teh nyepengan ka teteh sok tong nyepengan tah gitu tah gitu sok ku ngawitan bismillahirrahmanirrahim eta jejak sing pupusnya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ceret alhamdulillah tuh ngagecor tarik pisan kacipta ieu mah nya sia mun teteh apa mana teteh kendi sarang tisu punten teteh punten nya teteh diwasuh deui iya sampean muncrat tarik pisan Allah alhamdulillah ageng tanagi tangagina ageng pisan mun urang kapingitkeun heula ya tah kitu nya ke atas sana teteh nyongkeun tisu heula dah mun mangga diwasuh tenang diwasuh ampean kunaon teh diwasuh sanaka diwasuh da aku pami tiras gitu mah bisa sok karena no hanyir tah gitu mun kada dibersihan kotoran mun tah kitu leres bisa kawitna bersih atas lagi kada bersih deui leres tah kitu karena gitu kebersihan sebagian dari iman leres kitu nya mun sok teh kada apiknya teh kada saling emutan saling bantos kitu nya mun bantos mangga teteh Elina sok dilap kena dilap kena garing beli kareunang masih makin sok lapnya teh dah gitu mohon alhamdulillah tak sih garing ulah sing pas kayak terawasin sih anu pas mah hanyir tiras log teh aduh bibit gitu nya mohon aduh alhamdulillah gitu kami patos terus garing terus bersih dilebetkeun deui tah sok atuh lebetkeun bisa lulus pupujion nih mau bong ditilepkeun eta na lancinganan lereskeun teh ulah cul teh kadenya cul we tos beres tos nya tos beres tos ulah lah kitu nya saling serabi kita di kada saling iya alhamdulillah saling dukung mohon ya kendi mohon tah kitu nya ieu teh naonna namina naon cobi naon cobi naon eta hulu
Hulu kendi teh. Sok na? Bujur kendi. Mohon. Sok AA nyepengan bujurna. Dah. Nya mohon Alah, aduh bujur sama. pagetnya para raga. Para raga teh kerwok yang hulu. Kang ngarancinya eta ngan kahiji Angkat ka luhur. angkat ka luhur, angkat ka luhur. Iya. Eta ngan kadua. Sadap. Kelan hila. Sedap mengerupikan peratosan kanu kagungan mobil 1534 Avanza supados dialihkeun wae ku margi aya anu kahalangan hatur nuhun. Sakali deui nu kagungan mobil nomor 1734 itu Avanza namanya teh supados dialihkeun wae ku margi aya anu kahalangan pangintennya hatur nuhun. Iya, kapakatenan lajeng deui tah kitu mohon. Tadi teh kahiji ka mana Neng? Ka luhur. Iya, dua kahandapkeun. Kehandap. Tilu Ka mana? digoyang. Digoyang. Sing emutnya hiji saura ka luhur, dua Luhur. tilu digoyang. Cobian orang tesnya. tes ya. Tilu. Iya. Biasa di musiknya teteh. Iya, mohon. Alhamdulillah lancar. Lancar. Hiji, dua, Asik. tilu, Iya. hiji. Ah, terus pinter Asik, siapa lancar, tanya lancar, mohon. mohon. Orang mepeskeun ya Mohon, siap. Mau Kayak di- tangan ke opat Mohon. dipepeskeun ya. Nya. Siap, tangan Iya. obat yang dijeret berarti. Dijeretkeun. Oh, sok terani mah enggak? Hiji, Iya. dua, Boy. tilu. Iya, asik. Iya, hiji, tilu, dua. Iya. Hiji, pepeskeun. Ceret. Alhamdulillah, Rabbil alamin parantos tuntas. Mun acara mempuskeun geuning parantos lengse. Pangintennya atuh sabarundoyan acara parantos lengse kasangakeun ulah kira-kira ngapunten pangintennya khususna nanti keluarga besar Renata Aura nya panginten soreng Teh Rani oge di kosmetik. Ya alhamdulillah. Nariksa Ratu Wedding. Oh, Nariksa Ratu Wedding panginten ulah kira-kira ngapunten gitunya. Dina lumangsungna ieu acara panginten anu parantos kasangakeun. Mangga teteh sareng aa Tessa linggih deui ka pelaminan. Sok pilih kirang tata titi duduga sinareng periogana khususna kanggo keluarga besar Bapak Agus sakali hatu umumna kanggo ibu bapak sadaya anu sami-sami sumping ka ieu patempatan sakali deui simkuring nyuhunkeun hapunten sok pilih tina penyempatan nami tadinya kirang lengkap atanapi wasta anu sadayana gitu hapunten pisan. Sanes anu dihaja eta kusim kuring eta kalepatan sim kuring keun urang teu dihan deulem sieun gesan sampeureun cak urang tunda di honjong siang mangsa datang ka sampeur deui wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.